boga balsem teu aja gratul ya. Gratul ku naon? Nya kalaing curhat aki-aki ieu. Pan urang mah teu boga penghapus. Hey dulur-dulur kemonesan, kadaria urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Aing mah teu paham ku pola pikir si Saremo anjir. Kumaha kitu, Brak? Heueuh pan baheula teh si Saremo teh diasupkeun gawe teh nepikeun ka nyogok-nyogok aing ka babaturan. Ayeuna geus gawe geus ngeunah. Biji ya ngalamar ka perusahaan sejen. Bari jeung di perusahaan sejen anjir cantang tuh ditarima. Kahayang aing mah tong ka bijil atuh ti perusahaan ieu. Dan di dia ge can pasti. Bener teu? Heeh. Sarua we anjir jeung moro julang ngalepaskeun pusing gitu mah. Teu paham aing mah. Galak. Sakanya urang mah Brad si emang mah teu bogan pusing. Ngurus marmot sakanya urang mah. Nying nya kalaing curhat aki-aki ieu. Bolohonya cek urang Brad. Boloho blegung cek urang. Bogoh anjir boloho bodoh kata toloyo Saremo mah. Ye. Si pusing eta apaan mahal Brad ya pusing mah. Diurus bakaran euy Brad. Cek urang daripada ngelepasin gawe cek urang mah. Nying Maning ngurus pusing. balik deui ka dieu ieu anjir. Punya aing arek balik deui kana jalur ngobrol. Sia teh eta teh paribasa sia teh siluman. Paribasa moro julang ngalepaskeun pusing. Nyaho teu? Nya ayeuna ngudag-ngudag anu can pasti. Anu pasti geus dilepaskeun maksudna kitu ngarti teu? Hah? Parah anjir ieu kana pusing deui. Lain aya didinya kapinaon anjing jeung pusing. Aing curiga sih ieu mah siluman pusing ya guys nya. Siluman pusing sih ieu mah. Aslina anjir. Bi, isuk ngilu ya? Mana? Ngadu bagong. Oh batur lah. Ah mau bisa isuk mah sibuk di imah mau bisa keluar imah pokona mah. Kumaha deh? Dibere roti kula tetangga meni loba pisan. Emang tetangga bibi gawe naon ini mere roti loba teuing? Gawe di pabrik roti. Oh. Bisa minta tuh orangnya. Ya bisa tuh. Si. Ya, roti euy. Oh, tapi ku dijahitan heula roti na di kaputan geuning. Nah, Ih, kapan roti sobek? nye anger bi aing ieu. Boe bah. Heeh, boga tetangga bawa ebah rajin barang bere. Jadi pagawean ku di kaputan heula geura. Tidak kudu dikaput bi. Tidak kudu dikaput. Eta roti sobek ngaranna hungkul. Nya lain kudu dijahitan lain. Langsung ditegek we bisa bi. Ripuh anjing wi aing ieu. Ampun teuing. Rempak-rempak teuing we bibi teh. Bi, boga balsem teu aja gratul ya. Gratul ku naon deh? Aja itu tadi teh tas murak teh anu na botol bi jigana kainum jeung hileud-hileudna. Atuh dah heueuh maneh mah diinum jeung hileud-hileudna nya heueuh pandai gatel atuh. Dasar. Aya we berat ningali HP urang mah. Geus nge-lag deui wae tuh. Nyelemot dikitukeun teh. Kunaon nya? Pinuh meureunana memorina teh. Maksudna leber. Mun leber mah berat meureun katingali ka dieu baseuh bet ieu mah garing tuh. Teu cibrag. Maksudna memori SIM. Memorina ieu teh pinuhnya. Pinuh teh kudu dihapusan sebagian anjir foto-foto, video. Hapusan heula. Gitu. Pan urang mah teu boga penghapus. Budak tuh di imah nu boga penghapus mah. Engke bae apa di imah dihapusanana. Anger anjing ieu si SIM. Please kos.
Lain ngahapus juga ngahapus gambar teh. Geus lah teu kudu lah cek aing mah teu kudu dihapus kos lah cek aing mah. Cek aing mah si ieu mah emang otakna nu kudu dihapus mah nya guys ya. Si Kosim mah. Parah anjir Kosim ieu anjir rempagna ampun teuing aing mah. Saleuwih-leuwih ti si saroceng sih mah. Rempag teh. Kenal leungeun maneh si gaya nu leungit mo? Aya jam aya. Ramo lengkap. Tato maneh ieu ka mana? Di laser kumaha? Oh, tadi nih Brad. Ngojaipan orang tadi gerang di situ. Ya terus? Lepas. Naon nu leupas anjir? Apaan gambar lauk tato orang mah. Saremo ieu. Anjakal buku ditato gambar lauk. Kuna gambar naonnya? Deui atuh anjing. Singanya beratnya halus banyak. Anger. Ya. Lamun didinya ditato singanya di dieu nya, tah didinya engke ngojai deui nya. Kalah ngariut singana nya. Tiriseun ngahod-hod ngewa jadi henteu serem cenah. Cek aing mah mending di dieu ditato nya di dieu tah. Guys nya anu cocok nama sih mah di dieu teh ditato batu asahan geuningan. Apa teu? Batu asahan di dieu. Minimal batu asahan mah moal rubah lamun mani teh maneh. Nya. Moal meotan batu asahan mah. Gitu, palawan misalkan boga bedog tinggal ngasah gitu set nya. Nya. Atuh anjir aing teh. Hah? Areng teh. Arek? Setuju nya guys ya. Kebayang anjing. Tato batu asahan. Remo. Brad, budak Aceng nu leutik geuning Brad. Ayeuna teh hayang sakola SMK sia Brad. Ya halus atuh. Jadi bisa langsung gadag ge ka itu keluar sekolah teh. Hayang ke pelayaran pu gue tah Brad. Oh, komo gitu deket mun Pangandaran didinya pelayaran mah. Halus dukung. Halus. Deket si deket Brad. Ngan Aceng manu pake bingung teh eta Brad. Naon? Pelayaranana Brad. Layar tancap tawa layar lebar. Anger anjing saroceng ieu. Ditancelep ku aing teh sirasi saroceng teh anjir. Nyasap-nyasap deui maneh. Please, Ceng. Nya teh sakola pelayaran di dinya. Ya. Sakola pelayaran mah eta engke di ditu budak maneh teh diajarkeun skill ajang dina kapal laut maksudna. Berlayar di lautan maksudna teh. Nya. Skill mesina, skill perhotelana, skill oge pariwisatana meureun ejeung sejena nu berhubungan ejeung lautan, berlayar. Nah kapal maksudna ngarti teu? Ari kapalna Brad. Kapal cai tawa kapal api. Anjing. Anger anjir. Ieu. Nita anggeus sakali aing ngajelaskeun ke saroceng ieu ampun teuing. Kapal selam teh siluman korong. Aral aing sih ampun teuing.